Selamat datang di episode 31. Selamat menyaksikan. Siap ku aing. Si oyok awas yang ngilu naonan. Baru aing anjing si dongko segala bal. Geus mang urang kan geus ngogo. Sia menyorong ngoto di omongan teh. Ya, oyok. Aw emang ngejo di imah tong jeung lalaki sia teh. Di omongan we teh antena sia tepolak aing ditincakan. Yang geus urang hareup ngejo, sok urang mau balik dah. Jor. Geus ditu we mah. Sia, itu pulak sia ka mana tadi lumbatna? Tuh, tinggal boga panon meureun. Keboganya. Waduh. Coba nggak panon. Sia aw ngejo atuh sia. Arek. Ulin jeung lalaki we bal. Mong wae dasar aki-aki. Mana budak pada Bangkotan. ya, taojak. Ayo sia. Hendak bal. Sia beunang ku aing nama naon sia ngalayakan kebon aing. Anca aing layangan. Tuh, anca aing kebon aing ngalayakan ku sia Majali bal. Euy, urang mah marungkul. Satu sieun ka aing sia teh nyaho aing saha bal. Sinkeun naon tadi ge ku tangtara sih. Ye, bal teh sia. Anak saha sia? Balik mana mawan. Lumpat we pangharepna, lalayangan teu meunang. Di udah ku mana mah lalayangan mau menang, sakalina meunang rusak. Senah atuh yok lah. Mana ge moro atuh. Lain kitu Jak, nyaho teh urang kamari beunang ku si Mang Ajung. Bener. Heeh. Urang teh nganggo cingogo, angger we dicarekan. Cingogo. Heeh. Kos anjing meureun Mang Ajung teh. Kos maneh? Nah, ka urang. Mun di udah sintu karek cingogo. Jadi udah ku Mang Ajung. Udah nu penting mah salamet. Nyanggo salamet. Terus maneh balik? Balik? Bung urang ge yang ulin. Saan wae kuling jeung maneh? Kan bae tuh yok kamari ge nu meuli gelasan si Wawan. Sok urang mah ka warung-warungna sok. Nya urang mah bung nyaho. Kamari urang dicarekan ku si Mang Ajung. Sok. Balik maneh teh Wan? Dasar. Balik wan, Pejuh. balik wan. Sing di Bung urang ge. Balik pejuh. Hayang ulin. Nya ulin sorangan. Bung urang balik. Ah, oyok Balik dah. Si oyok teh Pejuh. Tanding oyok teh. Geus wae itu balik. Iya. Pang ulut oge. Sieun oge maneh. Mana nafsu-nafsu teh. Uci taheun yo. Lah, Bener mana we? Bener ditahan. Mana ge? Naon? Kajenting kamari lang lain eleh ku si Wawan ge si Wawan teh ditaheun. Aya iya. Gunana naon? Gunana. Oh, urang teh. Kamari teh jigana si Dana, geng si Dana mau ka dieu dajak. Nah, bet kitu. Kamari urang ningali si Dana jeung si Dadang dicarekan ku si Mang Ajung. Benang oge. Heeh. Oh, kamari teh Jigana mah heeh kapokeun da. Ya pasti sih. Soalnya sabaraha kali sih kan nanti ya. Ka dieu wae. Ya, bener kumaha aja mah geus ada. Gua ka dieu deui mah. Bae. Digelenang digana. Mana dicukurnya? Anyer, Bu, anyar. Lu si ente syukur malin. Mana oge biasa di dia ya. Urang mah- Ngejendol. Urang menang razia ya ku bapak urang. Daripada ke di sekolah cenah mending ku bapak dieu. Oh, situ. Sama yok dicepak urang tuh yok. Dicepak. Untung kamu ini urang kita beli minyak tanah. Tapi halus. Halus ya ganteng ya. Si Lope bakal bagus. Slope deui si eta mah. Tuh si itu halus mah. Euy, mari cukur. Tapi gini halus gitu. Tapi gini panjang kan euy. Buntunya. Laki laki. Enggak perasaan. Mana mah sadar dirinya. Mar, pada amang naon tuh Mar?
Hayo atuh amang teh. Bararingung. Mar, ai Mar kunaon? Bagang mate nama Gira Swati. Segan mate ojak rek nangkep Emar. Peda buku mate tas kiriting ke Swati. Malah luwi kiriting. Banget marga tas kiriting. Apal dah Emar mah. Lebih berhargaan lang wayangan nu pegat. Daripada Emar nu teu kudu diporoge bakal nangkep sorangan nanti. Mar, emangna Emar resep pisan ya ke Ojak? Duh kata Wati emak teh kudu resep pisan ke Ojak. Emak teh nyaah pisan ke Ojak teh Wati. Kamari keur morotea euy. Benang kasih Emar juga teh. Tapi dia karasa. Naon? Karunya mana teh? Yang mana? Dupak we. Kita tinggal ya. Ada orang SM mengkol yo. Juga bagong mana teh. Sebenarnya mana teh bagong atau kingkong. Udah lama yang ana. Si Mar teh di bejaan teh. Mar awas Mar. Nah, Coba naon itu si Emar. Saya aya mainnya. Ojak, Si Wati. Naon kadieu sakedap. Kayaknya Ubuk anyar. berhenti udah kesuangnya. Asante. Oh berarti silapanya. Aduh. Nanya sekedapnya. Naon sih? Berarti bade nyarios. Mana? Tapi tadi dinya Di mana? kali teu layu. Hah? Ayo. Hei. Nanya dulu, yuk. Sebagiannya ya. Nanti. Ojak kudu terang. Terang naon itu teh? Kumaha prasana Emar ka Ojak? Wah. Timbang si Emar atuh ayo mati. Ojak mah teu terang. Emar teh reseupeun ka Ojak. Ieu Ojak, Emar teh ngabelaan. Nyokelan ceng-celengan da supaya tiasa memeserkeun Ojak lang layangan. Sok gerak ku Ojak pikiran. Jalmi nu kos Emar anu beki jajan. Ayeuna nabung da hoyong meser boneka anu sae. Ai hek ayeuna ceng-celengana atosa teu aya. Da dipeserkeun lang layangan kanggo Ojak. Terus kunaon Wati nu ngam ka Ojak? Keun we tah mah da si Emar. Emar teh rerencangan Wati Ojak. Mun Ojak yang nyerikeun hatena Emar, berarti Ojak tos yang nyerikeun. Yang nyeri hatekeun hatena Wati. Ya, entah gitu Wati. Ayeuna mah kieu we Ojak. Wati mah teu maksa Ojak kudu resep ka Emar. Wati mah ngan hoyong masih antrang we ka Ojak. Ame Ojak teh nyaho kumaha prasana Emar ka Ojak. Tong tinggal Emarna Ojak. Tinggal Watina. Nuhun Ojak. Wati. Bunga meureunnya. Udah ngomong si Lope mah pasti bunga hatena. Bosok kasep. Orang balik lagi. Mau ka ulin. Kemana kareget? Orang balik lagi. Naon Jak? Jak. Orang mau ka ulin lah. Ya, Kunaon? orang mau ka. Si Ojak lagi. Ojak kunaonnya? Teu nyaho. Kunaon sih? Teuing. Jauh Chan. Nah, jauh. Ya, aman. Cek mana? Bukna alus teh eta. Henteu da, urang mah leuwih alisan aya jendolan kita. Kasep
kasep karek dicukur naon. Cuma coba ti era di kebukna itu orang teh. Temburut. Mana emang alus bukna. Goreng oge tinggali. Nah, iya nah. Tapi masih mending nusi entu nusi ajak mana? Nyonclo ieu na beak cukuran naon eta. Heeh. Butuh. Hek awak gede, ai ramo oyok kabeh. Geger tuh, mana mah kitu anu. Tah. Lah kitu atuh. Tapi ya surang digegel mah. Nyamantak naon kanu taneuhkeun. Kau urang baru. Bisa aja ke nasinya tadi. Penasaran sih. Kok langsung Langsung bisa ditanya. Eta mah deh. Gelut sih rati mah. Tanyakeun dulu. pok-pok-poknya. Mau waninya. Heeh. Kenapa tuh? Ingat apa? Pasti mana mah? Biasa Mang Uha mah pasti kebon. Oh, Kalau gitu tuh. Eta Putih kunaon nyalira? Amang teh. terus biasa teh mah amangnya lira. Oh, Da lamun jeung batur ge sok tara diajakan teh mah. Lamun giring ge sok dicarekan. oh gitu. Nyai nama kieu we, ngiring jeung Mang Uha yuk. Ka mana mah? Ka bumi orang ada melang layangan nu sae. Kunaon naon mah? Teu kunaon naon atuh. Ayo. Ayo. Eta mah pikeun lang layanganna urang ada nu sae. Tah gitu. Ayo. Mar. Cecep. Nuju naon? Mar di nyalira. Ente Cecep. Cecep tos di mana? Eta namanya Witi desa terus masangkeun umbul-umbul teh ya kangge Agustusan teh. Bakal rame meren. Nya bakal aya lomba Mar. Ari kemarin kunaon digan sarada kitu geuning. Cenah naon Cecep Emar mah? Emar jujur ka Cecep, sugan gak Cecep tiasa ngabantosan Emar. Bagong Emar Cecep. Nah, geuning bagong. Ojak maksudna teh. Kunaon aja? Nyantos atuh aya nama ulah amang wae jeung bagong. Amang sareng manuk nu aya talian. Jeung manuk Mungkin ku Cecep dipangdamelkeun nang layangan kangge Emar. dipangdamelkeun ku Cecep. Moal. Ayo tuh di mana dipangdamelkeunna? Mungkin sareng Mak Uha. Nah, Cecep, engkin teh kan lomba, aya lomba adu bagong teh. Yakin lah kangge Emar mah diayakeun. Emar ngadukeun bagong Emar kesel duda Emar mah. Nyantos atuh ayo urang ngadamel layangan teh. Ayo. Siap-siap euy. Aksen ya, siapnya. Siap. Siap. Jadi 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jadi puntennya iya iklan tong di skip dan tidak bisa di skip. Keur ngiklan kenaon ya? Maju. Jadi ka penonton tenar anu sok lalajo film tenar bilih bade meser acup atanapi kaos. Pesenan di dia tah. Aya teh? Aya tuh tah. Atawa lebih jelas nama di deskripsi. Benar teh? Baca deskripsi. Mata semangatnya iklan nya. Tidak bisa di skip tuh. Di tenar mah iklan tidak bisa di skip ya. Hanya pokoknya lamun bala tenar kudu meuli baju ieu. Untuk kumayo. Galak itu. Sakitu wae nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mumpung panas yang poekeun lah duit teh. Bukan we buru-buru garing. Garing jadi kenapa? Leungit. Bang, orang aja Bang itu orang bisa, Bang apung kelang layangan malah cetek sorangan we. Orang ge apa ada cara-cara nage. Oh, bang masalah ieu. Ini cahanya, enggak duit 1.000. Buset. Basyo deh duitnya teh. Baiklah, payun teh suek ieu. Basyo tapi nah, baik. Belikeun nang layangan we. Belikeun kayak apungkeun. Ini duit 1.000. Baiklah kajenting basyo teh. Ngebatuk muriang aing mah ya koyo geus tiis deh mana lalieur bukan we dia teh garing ya dia dipoekeun Kemana aja duit? Duit. Bilang aku tuyul. Burang-burang kayak tuyul. Aing mah duit kakak duit 1.000 na teh nya. Jeung meuli koyo ieu teh ka mana duit teh teu balik ieu mah radio kieu urang teh kumaha nya radio kira aku kudu jual radio mah Riut, Gusti, aduh, aing mah. Riut. Cing saya nya, Mang. siap. Panggil teh insyaallah. Pangdamelkeun anu sae. Cing saya teh Mang anu ku batur teu gaduheun, Mang. Teh, arek nu gede lang layanganna. Atuh, Mang. Jeung naonan gede awak leutik lang layangan gede hayang kabawa kemudian ka luhur. Saha nu arek tewak coba. Nya moal atuh, Mang. Tenaga utep mah ageng atuh, Mang. Ageng ya? Mana geura tenaga? Oh. Mantap. Nya lah pangnya ada makan kena ageng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Acep. Pasti marahna ieu teh. Eta ieu mah namanya ieu teh desa bikin naon gini. Iya teh, kuat teh. Tadi ningali Utep melang layangannya swing coba. Arek kumaha bisa hibar layangan swing Utep mah. Nyantos di pangadamelkeun ku Mang teh ayeuna karunya. Kang dasan wa, ieu bade pangdamelkeun nang layangan Kang Demar. Oh gitu, ya sakanteuna atuh ngadamel duanya. Mar bunga. Meuli kana layangan. Pelaksana mabok. Halus ya. Itu manggil duit. Layangan tadi diulah ke kemana? Ayo bisa sok juga. Mungkin layangan itu lah temen jeung si ojak mah. Adiwan we kurang. Enggak bisa sorangan. Jagoan orang bisa.
ojak. Tinggal watina. Ah, nabrak di. Angin kemana ya? Oh, tadi itu bener. Tadi itu. Angan-angan teh berat kabeula ieu mah layangan teh. Kumaha sih? Biasana mah alus mambo. Ah, ngapung cah. Ngapung. Ngapung. Ngapung euy. Ih, gagang layangan teh. Alus geus di luhur mah heuh. Mah ayo emang. Lumayan lah. Gede. Berapa meter itu emang? Mar! Wati, hadiah tuh. Nuhun Bang, bade kamar asa kedak. Oh, nya tuh. Mar, tos di mana wae? Wati teh milarian Emar nyona Emar di dieu. Kan jeung Cecep. Mantes atuh. Wati tos di ojaknya. Gening Emar terang. Nyamar mana bakwe? Mar, tong sedih nya. Ojak ge resepen ka Emar. Teman mah teu sedih Wati. Mantes atuh, ngiringi jeung Wati. Tapi ki si Cecep kumaha? Sakedap we kitu. Pasti ge ACTP ka bawah. Mang ngiring Wati herannya sakedap. Oh, mohon Mar. Sok salula. Ayo, Manela tuh. mua mana lah? Satu urang. Bunga. Orang lecehnya tuh. Nah, Iya. urang hela atuh ka dieu. Tuh. Iya nu gede. Tidak gede kabeh mana mah yo. Heeh. Jerempol. Jempol Mana kabeh. daripada tah. Nu urang kieu deui gini. Manik. Heeh. Tah tadi teh geus ieu-ieun. Tuh pelit. Cekeun. Tuh. Tempat tuh. Aya layangan tuh. Saya buntutan. Hek aya aranan deh. Anu teh sananya. Rojak Lope Emar. Nan eman di. Emar. Tempo. Eman. Maman. Bolor ka mata. Mana tuh ngali akad tuh. Entuy. Tempo. Ayo kena tutungna Bisa, N. ya. Sekolah di mana lah? Sekolah. Tutungna gitu N. Maman. Emar. Emar ya. Emar. Nah. Mana kamu? Naon mamat? Tuh. Nah, Mamat. Maman. Maman. Mar, tuh tinggal. Ih. Baca anak. Rojak Lope Emar. Jamar Bunga Wati. Tuh kan cik Wati ge. Ojak teh resepen ka Emar. Layangan lagi agung. Ih, Ahmad, urang pilarian yuk ojak na. Ayo Wati. Urang yeuna. Tuh kan Emar, cik Wati ge ojak teh resepen ka Emar. Jamar Bunga Wati. Tuh kan ojak teh ngepokon Emar. Emar Bunga Wati. Wah, ngenahnya gede angin. Hah? Itu layangan saha gede. Ayo tulisan Rojak Lope Emar. Wah, ieu mah jigana golongan si Dana, si Dadang Wah, eta parah kumaha lamun si Ojak nyaun. Sedang digebugan si Rojak. Aduh, ngalelewe si Rojak eta mah kudu disabet ieu mah layanganna. Mumpung si Rojakna teu nyaun ieu mah. Buru-buru ah. Kumaha coba mun si Ojakna nyaun ah. Wah, sabet lah buru-buru. Beran. Wah, ieu mah. Ampun, ting.
pegat Wati. Pegat. Ye, Bapak Alex, tangan tadi. Woi. Harapan emak teh tos pegat ayeuna mah Wati. Wati bohong ka Emar. Bohong naon ai Emar? Aojak teh teresepen ka Emar. Buktina langlayangan pegatna di ditu. Aojak morona di ditu. Sakitu langlayangan Emar lope ojak sakitu gede nage tadi poro-poro acan pegat ge. Kuat eueuh hartina Emar mah. Sanes kitu Emar. Heup Wati, tong kacape-cape, Wati ngabubunga Emar. Emar ge apal, Wati bangan saukur ngabubunga Emar hungkul. Da Emar ge apal, aojak mah resepna ka Wati lain ka Emar. Langlayangan alus. Puasa pegat tuh. Si Rojak untung teu ningalieun. Buru-buru kapegahatin langlayangan lagi. Itu, yok, eta teh. Pegat. Eta tuh yok. Kunaonnya Halusnya kayak ngiberkeun. Tong diporo yok. Biarkanlah cinta Emar dan Rojak berlabuh di mana yang mereka mau. Ajik. Dia jadi mana-mana? Nya urang teh atuh bisaan yok. Mulai mulung kumaha? Berarti anu ngukut tuh. Berarti biarkanlah cinta mereka bersemi ya. Ngewa aja. Tak ngewa mana mantuy. Geus tah beut urus. Mana ge? Awak. Mania nya teu pantes mana-mana yok. Ngomongkeun naon? Cinta-cinta manya. Pantes nage ngomongkeun beas raskin. Mulung. Mana mulung? Sedako. Untung tadi pegatkeun kurang lamun teu si Rojak ge nyakuan kumaha. Wes, Jak. Nah itu langlayan urang. Lu saya tanu bareng layan. Cenah urang tuh. Nu mawan. Jak, tadi euy. Nuhun. Alang layangan ieu nu gede beureum. Tulisan teh Rojak lope Mar. Ciga nama terang layanganna si Dana. Terus dikumahakeun ku maneh? Kurang disabet da bising maneh nyaho. Nyaho ti mana eta? Maneh langan si Dana? Teuing atuh da pokona sugan teh si Dana teh rek niat teh ngalelewe maneh. Ngalelewe naon? Nulisan Ojak lope Emar. Nyaho ti mana eta si Dana? Teuing. Kurang nying si Emar, ha? Teuing atuh. Mana nyaho teh eta langan saha? Tuh. Langan urang wan, wan. Hah? Bener Iya bener ya. Oh. Langlayangan mana? Anu tulisan Ojak lope Emar. Heeh. Aduh. Ojak. Terus kemana? Ojak lope Emar. Kurang teh disabat. Tuh. Resepnya Pegat. mau kumaha pegat. Pegat. Sahabat Ojak lope. Aduh tah. Tuh dah. Wow, entos sulanya. Pokoknya sampai jumpa di episode berikutnya. Tepuk tangan heula tuh. Piraku loba penonton eueuh tepuk tangan.